istirahat lah. Video suganya ini mah di ieu. Coba itu pareng aralus gitu. Mesara rejo. Rametaneun. Ngarnu batur, lain urang, nu pahaji. Arek kuli bareto kuli tanur doang pemajikan. Nyeblok mah teu dibere. Dan ngawalui teh sebelum cenah bongan terang bener ngerambetna. Dibang dirarut-rarut deh ngerambet itu bikin kasih itu kamang kosir tuh rambetin urang. Tinggal naon sih, Neng? Iya, tempo barang online atuh. Oh, teteh hayang atuh. Ayo, Wawun teh ka Cemumun. Cemumun mana ya? Eta pamajikan namang sebelu teh. Ya, mana ya? Ih, eta. Ya, pan apal sorangan neng masa karak balik di luar negeri. Enak tuh teh nyalur kena. Engke ajak-ajak atuh. Hayu. Teteh kurang hiji ya. Hayu atuh neng garek mangkat deui da. Guningan meuni beuki ka Arab teh. Heuh atuh da, kumaha atuh ladang di ditu teh geuningan enya. Emang ka beuli naon, Neng? Teh. Deuh. Seueur atuh teh hayu namanya motor neng seueur. Batur mah geus maju ngerambet. Aduh, istirahat lah. Ngeunaan jeung gimana di dieu. Bahaya ngopi seberang kieu. Urang si sebelum kamari tas gajian ya. Nopot kamari di Bahaji. Sugan we di sebelum urang ulin dibere ngopi jeung rokok mah aya meureun. Urang lagi sebelum lah. Cek, arek ka mana? Si teteh bade ka emak. Arek naon? Bade nembut ieu bea. Ih, ka dieu bae heula. Aya naon? Ih, urang ningalian baju online. Baju online. Tuh teu gaduh hartos abdi mah. Ya aya tuh. Abdi giringan atuh ngagosipnya. Keseta mana teh? Teh kudu eta kunaon sendal pasirang-sirang kitu. Nya hilap abdi. Da teu aya deui sendalna teh. Ngentos lah, wiyo ting mah teu kotor. Teh, Yo, da mah. dama. Kela Uluh, kapung teh kapena ieu. Ka abdi keun we hiji atuh. ye, hayu ge calik heula. Tah ieu tah Neng Cemumun teh. Ya abdi teh calik mah. Iya sok mata. Anu dicarita teh tadi Cemumun. Ya cemumun Aya naon rame-rame. Eta kunaon sih rek kos kitu? Teteh pusing abdi teteh parusing lah makana di bengker-bengker kita sugan we cager lah. Pusing kunaon? Ya itu gaduh salaki Kang Seblu, laki abdi kenal teu. Heeh, kunaon emang? Nya kamari teh abdi teh kuli tandur. Ai sugan teh teu dicana kartosna nya CF, anjeunna pake mese rokok. geus enah ngiring we jeung abdi. Ka mana? Urang ka luar negeri. Luar negeri. Nya tuh Uluh. tinggal itu hayang teu kos kieu. Nya hayang sok atuh abdi pasti Nya hayu mangkat heula jeung abdi ka ditu. Ayo, Ka luar negeri. ayo Luar kurang ka negeri. Arab ke teteh penyalurna. Masih teteh penyalurna. Tinggal bebeja we ka salaki. Abdi kan menuju Tegaduh Artos, kudu aya biaya meureunna. Ante gratis gampang. Gratis. Soal heeh. Aduh. Nu penting mah aya tanda tangan Mang Seblu. Daikeun gitu kajeuneuan ya. moal kira-kira. Ya, biasa lah pokoknya mah ais urusan si Akang mah. Ya, Eta mah tingali cuman ya. bener. Nu penting mah Tingali bener iya, kan ya. Tingali ieu na contona tuh HP-na 2 itu tingali itu. Aduh, kuku ge meuni bareureuh. Ya ampun, ieu naon hararideung euceut emang di kos kieu. Ya, Teu kabita emang kos kieu. nya kabita nah kumaha tuh ari gaduh salaki nganggu. Kah yang urang mah ulah dibejakeun si gemblong teh. Urang minta duit ka Pak Haji teh, hayu kalau dibejakeun nya urang dipasea jeung pemajikan. Kitu nama urang salah. Urang da ngawalui tara usaha. Awewe ge ngarti eta meureun kesaleun
Karena pamajikan kemana mah ngaleos nata. Datang ingkri gua. Ampun, pagar kia halus ya. Dirabut aya anu sampenya. Halus kembang. Set jauh-jauh. Teuing mah sabul di pojok ibu kayak mah teh. Tapi tadi mah awena ka warung dah. Nawaran kopi. Kopi itu nya di mana? Aduh. Sok nyimpang lah itu ah, budak uling aja. Jauh teuing sih. Woi, Bro. Woi, tak. Wah, masalah itu mah teh ya. Ada ngopi sana sarua wae jeung kuring. Sebelum ya. Aja sih belum kayak ngopi yo. Bisa sablu yo. Paingan sablu teh agak lah. Dah. Dah kan dia. Kurang aja aing ka dia hayang ngopi. Ih, saya mah justru tadi pamajikan apa pange di warung. Pange di warung tuh sengaja kopi di mah ka dieu ulin aja. Kawe Nya kan papange di warung tadi. urang mah kamari masih sebelum menang bayaran. Nya heuh meureunnan coba tanyakeun heula. Urang yang minta Tuh, lumayan panudut tah. Kudu jeung Sebelum pengalaman kenal ya. menang bayaran ngalamin teh. Mungkin wae. Ulang kerja itu coba. Bae dong. Lo, keur naon? Ngalamun wae. Keur naon mana ka dieu rek naon? Kan keur naon ngalamun di dinya maksudna? Nah, Iya nempo sawah yo geus sararejok ieu pare. Yo. Alus. Kan geus gajian di Pak Haji. Ngaji buka dieu. Beak. Erek ngopi. Ngopi make naon? Mana kopina ieu? Kayak ngopi ka tengah pamajikan di ka dieu. Mana pancingan urang? Ih, nyeta di papange di warung. Manggi di jalan dari ya. itu ka dieu tuh. Nawaran kopi. Urang keur nempo sawah. Nya ka dieu naon ieu batur ka dieu di dieu. Dia. Kadi. Yo. Eta. Halus permen euy. Permen. Topi halus topi. Jika permen. Enca sasalaman nya. Mau salaman. Oh, lah. Salaman wae, amu mere kopi entuk sesalaman. Aduh, nyeri atuh, Bro. Ayo, dari yuk dah. Itu belah itu. Begitu. Dia pergi Bener ampun aing di Bang Dio koge mun hara rese ah. Yo. Ayo mana bebe jak majikan urang. Benawan. Eta nyokot duit ka Pak Haji. Kita karunya pamajikan jauh-jauh ti ieu. Nya serangan imah di dinya di dojok jauh karunya. Kayak disetagi kan itu duitna ku di dinya. Yo urang Karunya. ribut yang majikan. Ribut. Berapa sebelum Udah membeak kok kita mah kuaing beak duitna. Cek itu udah mana emang kos wadul. Urang itu minta tuh. Ya pakai meuli udud gua aing. Minta tuh ijung kopi ngopi ngajak kan dia ngopi. Boboro jeung ngopi aing hayang ngopi Yo. rese. Udah sok gitu ku majikan. Urang ngarek ngopi, jeung dibere kos kieu. Tah, ini mah kieu we. Ada yang ngopi mah tah. Aya kopi sesa urang sakieu setik ewang. Cor we. Ngomong boga duit wae duit pamajikan dita ieu. Sekurang Dicopot. beak-beak teh. Bang duit 100.000 beli udud, beli pakai bayar hutang ku aing saware. Beak. Nya kopi sakilo mahi. Nya aing mah teh tadi Serangan je. regot. Galon bro, galon. Bawa mai seutik mah. Main mah kieu we guys, cai enteh we jeung urang mah. Itu yang Saya ini. wayana sok-sok. Mah terus coba kesana. Jauh kalau jauh sakit coba. Aing itu beli aya cangklongna doang, jadi mah eueuh Jadi beak. pahit teh enak. Mah atuh teh abdi gaduh saking ge nganggur ieu ge kuli di sawah nu batu sakuli-kulina. Nyakeun bae salaki mah teh ngurus budak. Aduh, giningannya mah panas. Aya ge abdi nu panas mah. Hareuda. Tutunya, eta HP na beli 2. Tilu ieu teh. Ayo, kita mangkat yuk. Ayo, teu kabita emang motor Motor mah nama jatah jatah tilu poe langsung we hiber. Syaratna naon-naon teh? Oh, nya tiba tanda tangan salaki jeung eta kakak nu kos karar itu. Pokona Nya mah saminggu we. Abdi ge bade wih geus ngeureun ada persyaratan atuh nya. Heeh, ditungguan ya. Tapi bener nya. Heeh, bener. Engke mangkat ieu barang-barang jeung ieu ya. Mangkatna. Terus teteh bade angkat deui. Oh nya muhun apanan ame Kebangun miki ya? loba geuning Oh imah. iya nya. Abdi gaduh
gaduh motor benernya kayak abdi Kos motor abdi gini seueur di jalan. Motor didinya si teteh. Ya iya motor di jalan gimana? Motor didinya lah. Nyalain sih. Di jalan motor batur meureunna. Ya, Cek, bumi abdi ge ayeuna mah jadi 3. Mana? Itu hiji, itu hiji, Terus? ieu hiji. Anu si teteh kabeh. Sanesi itu nu ibi, nu uwa aja. Yeay. Itu di wise. Nya atuh abdi bade. Bener kan? Benar. Tong ka mana-mana. Abdi mau alami sa. Nyantos ari kitu mah si teteh ulah ka mana-mana nya. Abdi bade ulah bade anak persyaratan. Terbangna bareng jeung si Neng. Bener ya teh nya. Kayak antosan abdi. Heeh. Kedap lah ya ari kieu mah jadi kan anak cager hareudeung mah ya abdi lah. Redang, redang. Oh, areudang apa panas eta nempuh HP 2. Net ongko. Yang geus ya. Coba kayak tulungan abdi ieu teteh. Kecek ge buset. Atunya abdi euy heula teteh nya. Nya. Kade poho. Atur nuhun tos di Pada tangan mang sebelumna kade poho da teu meunang terbang lamun pada tangan nama. Mun. Teteh, mangga assalamualaikum. Salam. Ih, kade tahu ya lumayan. Kayak menang ieu urang menang bonus. Ya, urang ge meunang meureun. Oh, ya meunang. Oke, 1000 ewa. Oh iya kumaha? Loba pagawean mah ngan unu mayarna daek. Punya mau mayar nama cuman mana buka di proyek di mana pegawai. Percuma mau kadinya mah jelema kebluk kitu. Tah urang mah di Jakarta pagawean tetep. Nama yo urang da ngawalun. Da urang era pemajikan. Daek digawe ka mana lagi ayo ngilu jeung maneh. Boga gitu ka era. Nya boga. Percuma urang boga bos ge mau dirinya teu bener wae digawena. Moal bejakeun ke bos. Urang menjing si Jakarta digawena tetep enak mah. Urang mah gawena tetep. Tetep puna. Untang lantung we. Wah, itu bakal yang ngilu jeung Itu ngawe urang tetep. Nah, majikan orang ke mana teh tadi can balik-balik. Nah, eta Oh, heran lah majikan teh. Padahal geus urang ya. Urang biar geus siap. Pagawean teh ngararopi. Dasar laki kana rebluk. Ih, Cek, cuman Cek. Ya emang Keur naraon di dinya. Serem boy. ulah ngomong ieu gandeng eta galak mah awe bro. Serem ya, Oh, serem kos naon mugang gerangan awe mah ayo sing ngambek Tuh teh. lain mah neangan pagawean ajakan saraki urang. Ya, Yo. Nah, pisan. ai mana tas di mana? Terus di emak. Tas naon? Minjem beas. Ngarakun itu teh pegawai teh minjem-minjem kami toa. Minjem. Meulikeun henteu kan waya ke duit ya. CF ku di dinya. Yo, usaha. Tuh. Baga baturan mah geus digarawe. Galak majikan urang atuh po. Hasil garak itu boga tos kang garangan. Juga bahaya wae rek nyap. Ya demukna kan tas di mana? Bukan itu kadon pas. Terus aya pura jam aja. Geus di emak. Terus di emak kamarana budak kurang. Oh, eta si Akang. Malah nanya ka urang. Age Akang lu di imah wae eta budak kamarana. Ka mana nya budak kurang? Cok. Tadi di warung nawaran kopi. Mana kopinya dumuk ieu? Geus ka dieu di Aja ka dieu. Yo, Akang. Tah saraki urang teh ada gawe CF nu kamari teh tandur. Lain mah disesakeun nya Kang nya. Seker meser-meser beas atau naon. Ieu mah CF pake meser rokok, kopi kitu mending sorangan beuteungna. Hutang. Di ditu, dipotong hutang urang bayar kopi teh. Yo, Da keur ieu nganjuk wae. Yo, menor kitu tas di mana? Nyawa tuh urang rada curiga urang mah da. Bibir di kieu. Atau bibir borom Ikan mas koki. seberang urang ngawal we wae. Gulis sampai gitu serem ya. Oh, ayo ambekna. Siga ucing garong teh. Galak ambekna jemaah eta mah. Tadi nama lamun nyesa teh urang da urang ge boga bayareun mah. Bayar naon maneh? Ya. Ya aya Bang keliling Bang Emo. Oh, pengen kamari nanyakeun ka urang atuh. Anu nagih kamari ka urang. Kamu sok kunjak kanjuk. Tah, maneh kira salingkuh ka urang. Yo. Gede wadulna. Ya, siga urang nu di imah nganjuk kita nu leutik. Punya heuh. Kudu sekalian kagok Ari urang mah. awewe man teu didangdanan kumaha. Wah, eta bibir borom, eta borom, eta kamari anu nagih ka maneh. Naon tah Bang Kuriling nyokot naon maneh salingkuh kitu? Pegawaian teh ngopi. Tah, coba maneh ge kos kitu diboli. Dasar awewe ini. Genit ti awewe teh. Awewe emang wajar meulin kieu, meulin kieu.
Meureun ke meureunnan anu bangga saha akang-akang ke. Aduh mau kai puting tara dibere aing. Pira Bisa nukangan wae dumu. Mana nukang ka bi eta ka amben urang nukang ka tong ka ditu ka langit. nya meureun. Ulah sarwana. Nya aja mana kos kitu. Ha, anu lipen gitu. Oh, teleg we lipen teh tileg jeung bola-bola tah. Utang datang naragi itu. Oh, kurang moal pipilweun. Tumuk salah. Oh, ngaku salah oge. Sarwana. Sarwana. Ana mah kaingan pos kitu. Oh, ayeuna mah bere. ayeuna mah kieu we nya, ulang mah teh dampura enggus nya. Kumaha? Podo. Cek, Ngampi heulan. mun teh dihampura, Cek. Geus akang geura baralik tong di baturan nah. Oh, nya. Ke ka bawa sarwana. Gara urang tadi ngomong di warung, bebeja lut kieu nya kudu kumaha tuh da, amun teh kitu mah. Radinya cuy nya. Nya heueuh. Nya hampura we. Gara uing jadi pasea ieu. Enak ka mana deui? Ka imah heulan ah. Ka imah Aduh, dah. naon ka imah? Lain. Ya belum. Tak. Urang curiga majikan urang da. Heran. Tadi bulang balik nguruskeun naon mah urang bingung da. Majikan teh. Nyamur Aing ngomongna mah ka emak we. Wayahna da tidinya nu salah. Keun antu pamajikan karep-karep. Oh kitu nu marek menta beas nah ada urang ge candahar eta teh. Wah, udah batu udah karunya dah, Oh, boga gitu mah. beuteng, Oh. can budak meureun. Boga eta budak urang ka mana nya arulina? Sik ditanyakeun ka mana? Urang tangan aja urang tangan we. Ieu tingali heulan ieu. Tah diuk lah. Ah, udah nang tung wae. Urang tangan naon coba eta? Coba tempo ngahajakeun maneh mah. Oh. Dasar awe badak. Teu nyaho Udah, abdi putar Kang. juga jaipongan geuning maneh sok mereke ge ka ieu. Itu beda deui Tuh, lebar we ayeuna. Jaipongan teh kieu geuning dibetiung kana ka hareup. Bedean. Si Akang eta mah sok nyabakan wae. Gitu. Mun di warung ge emang gomblong mah. Majikan. Hayang. Misi ya we arek naon di dieu pilih. Yo. Naon di awe ka dieu batu urusan laki geura ruang rim naon tanda tangan naon. Iya. Naon Naon, Jo? tanda tangan ieu urusan ieu. Yo naon? Tah, tingali yo. Tinggal ieu Tanda tangan tinggal ieu naon? waris. Warisan disa. Di emak. Sugan sia ngabohong. Warisan di emak tanda tangan. Kumaha sih pagawean teh? Hayang nempok. Yang nempo teh ada kabeungeut. Nyambak wae. Ngaiduk. Tangan Yo patot teh. Datang warisan naon cenah? Sawah naon ieu bener naon? Ka emak tah. Aturan lemah yang nekken teh Iya, ngaritip wae sia. Maneh nama. Apa tak? Jek aku ini geus kolot. Naon apa? Udang sing dicabakan we ah. Apa? Nya teu hapa. Tadi pohon. Ieu naon ieu? Tadi pohon. Warisan. Ya, bejakeun ka emaknya. Oh, naon? Amalkeun motor laki we da ngawalo sugana dibakeun motor ngojek gitu nya. Heuh. Ngan kade tah. Kudu pake bener boga motor ge. Oh. Tong pake. Ada cikata. Ah, geus lah. Tuh, Jakeun. kita tadi nih lila ah. Arek emak teh. Man, Yang gak sabda ka di rumah nya Kangnya. Oh, man. Ulah lilas ya. Balik deui ka dieu. Moal. Secara da beda aing mah da aing sok heran aing bingung. Ih, goblok. Setik. Apa? Gak sabda mangkat lah. Mangan kan teh ulah lila. Cigan Beda tah apa? budak teh. Apa nya? Nah, di naon? Dikumakan wae eta. Ya, pasti jadi pikiran. Pikiran. Pasti main nama jadi pikiran, orang jadi pikiran. Teteh. Jadi tah tos neuna. Si Ece, beneran. Ya, Teteh. Si Punten Ece. rami ambil. Iya beneran, tanda tangan Mang Seblu. Bener. Iya ulah bohong, kayak orang dilabrak Mang Seblu ya. Mau ada laki mah urusan abdi teteh. Tapi nya lamun Nyat, nanang tanggung jawab lah. kuna tanggung jawabnya, Nya, udah nya. tibang nyalurkeun doang. Mun. Tangke terbangna bareng ieu. Geus teteh. Sambil Teteh itu naon sih tadi hilap tuh namina. si Eca, ratu. Teteh Eca. Nya. Ini geulis sami ya ku abdi. Tai Ece meni dangdan meni menor kitu tah di mana sih emang? Tadi nama bade ka emak. Kunaon? Bade etam nya bade ameng wae parusing di mana si Akang tuh. Si Ep wae artos teh nambut ieu teh nambut beas emak. Wah, pokoknya mangke mah balik ti arah menang sakarung ge. Bener. Ya, seueur tenang we. Alhamdulillah atuh syukur. Terus syaratnya eta doang meureun teh Heeh. ya. Tapi beneran ya. Tanda tangan Mang Seblu. Ya. Eta entos ka ngangge syarat naon deui. Kayak gampang mau saja nama nyusul bisa diatur lah. Ya.
Jadi beren terbang teh. Jadi terbang deh ya. Alhamdulillah. Yes. Oke, boga mobil, boga motor, terus Ade. boga malu. Ade balik lagi. Ade. Lamun geus ya lamun geus beunghar ulah poho ka Ya euceuk. mau atuh maluna atuh nu Oh, usaha. bilaku, Teteh mah. mesti kamu boga Kan laki abdina gitu dia. Ya, di dia di itu daerah laki. Sakit batur. Pokoknya Nyatu atas nya teh nya. Ari salat eta doang abdi bade. pokona saminggu we tungguan. Saminggu. Heeh. Oh nya. Tuh. Entos bade ngeureuyeuh abdi bade eta ieu acan masak ke. Emang boga masakeun? Ya ayang ke nambut teuing ka emak. Tadi kan terjadi bade ka emak we lah. Ya geus. Eta nya mangga hatur nuhun. Eta eca. Pokona saminggu we langsung dah. Ya tuh mangga ayo assalamualaikum. Salam.